Mohon mang. Nyantai we dapan ayeuna bade aya jadwal. Kalau sandoy bar orang dia caket mohon. Oh gitu. Mohon. Atuh atuh tes lami burunya tuh eta. Ya. Labil hal biar online we kitu. Ya, ku kada mudik pada lumayan aya mah pangaosna kitu tiketna. Mending ditabung we kitu. Pohon abdi ke yang doh. Teu mudik ya doh. Mulai. Langsung gimana? Langsung atuh. Oh ya. Sok. Sok. Jadi ngawilujengkeun baboran siamna engke we di akhir ku narator pan seri ieu mah teu bubukana kitu. Nya. Cenah korek mulai atuh. Kalaka ieu. Heueuh, kala sok atuh. Para wargi kaum dangu kadenge kucep Iwan asa sora uming srek nu ceurik sada sora awewe keur sasambat. Atarkeun deui kami ka tempatna. Tusudi najis kami dibawa ka dieu. Aduh. Tobat teuing. Tobat teuing. Wah. Nyai ayeuna bagus jadi baban dari akang. Dek dikawin teu daek dipaksa. Jawab ka dieu ku akang urang kekepan. Cek sora hiji laki meni agem sabab di jero guha. Muringkak cep Iwan bulu pundukna muringkak pedah sidik awewe dipaksa setan. Najis. Setan. Wah tong wangkelang. Ku akang pasti menang. Aduh, Gusti. Ampun, najis. Aduh, ampun. Sora awewe nu beuki les-lesan bangun eungap jeung nyeri. Ampun. Lesotkeun najis. Aduh. Cep Iwan tetega ngadengena para walikum dangu. Dina bayanganana pasti Amirah keur dipergasa kahormatanana. Teu tatapasini deui leungit kasieun jeung karempan. Kajelang manehna luncat muru lawang guha leungeunna meureub huntu ti paraket. Barang rek bus oge Cep Iwan kapiheulaan manten ti tukang aya nu nawak pundukna bari ditekuk. Aduh bahaya ieu mah euy. Laga pemerkosaan ieu mah euy. Ikut ditulungan ieu mah. Aduh. Cep Iwan nyebutkeun aduh bari tu susut tarangna kana pinggir lawang guha. Aduh. Udang sia. Ku kami diparagatkeun nyawa maneha. Sok sia. Cep Iwan buru-buru hudang ngareret kalebah sora anu nyarita kasar bieu. Breh, sanajan rambang-rambang katingali ngabedega hideung jangkung badag. Nu ngabedega teu tatapasini serepet narajang deui ka Cep Iwan bari gesitna keur. Cep Iwan teu cicingeun. Barang katara ngalemeng leungeunna rek ngarajang manehna, gancang taki-taki leungeun narajang teh dipiceun sarta ditamplokeun pisan ka lebak. Atuh meuni teu tolonjong. Ya, cewek. Aduh. Cek musuhna bari teu tolonjong kana gawir. Cep Iwan ngarasakeun sieun dirempug ku batureuna, gancang miheulaan asup kana lawang guha. Manehna mepet di sisi. Kabeneran pisan ti jero guha aya nu lumpat kaluar pada make baju sagala hideung. Saurang tur sarua jangkung gedena jeung nu teu tolonjong. Naon we? Sorangan euy. Bahaya euy. Udah nyopot ieu mah ya. Cep Iwan kaliwat ku manehna teu katempueun. Sedang nu kaluar ti jero guha geus gegerwan ka batureuna teh. Kang. Oi. Jangan manehna sigana mah euy. Asup nya. Cep Iwan mah terus asup. Barang geus ka jero katempo dina segogan guha belah katuhu jeung kenca aya lampu caang. Cep Iwan buru-buru nempo kana segogan belah katuhu.
Breh ayah hiji awewe nangkuban bari nyegeruk ceurik. Teu tata pas sini Cep Iwan ngarontok ka eta awewe nu keur ceurik disangkana bener-bener Amirah. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oh, kanan, 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 kanan. Tuh. Ayo, awewe, euy. Aduh. Amirah, ieu mah ieu. Amirah kepanggih. Gelis. Najis. Sudi. Kami dipergasa ku anjeun setan. Halika ditu. Cek eta awewe beri nangku badana beki rapat-rapat bae. Gelis. Nyai, ieu mah sanes setan. Ieu engkang ti Bandung. Sa ieu teh Amirah atawa sanes ieu? Neng. Cek Cep Iwan beri ngusapan ka awewe teh. Barang ngadenge yen sorana beda jeung nyebutkeun ti Bandung, eta awewe cengkat ngararet ka Cep Iwan. Cep Iwan masih kasamaran. Gep dirontok beri tiba pareket sarta ngomong du bareuda. Aduh, gelis Amirah. Junjunan engkang. Habat aya di dieu. Ieu engkang aduh capek milarian gelis. Ka ditu kan ieu milarian ku gelis ieu. Ieu engkang gelis. Aduh, penak di dieu. Naon ieu? Dadegan kitu atuh. Aduh, wah. Astagfirullah. Karek kepuasa. Aduh, terbawa suasana. Sugan puasa keneh beri bau. Tong kitu. Sok enggak. Ya punten we atuh. Ieu teh saha? Da abdi mah sanes Amirah. Sanes. Sanes. Satu. Abdi mah Wati di lembur Panjenang. Duh, Assalamualaikum dangu. Ceuk Wati anu dipaling raja setan teh. Wati. Saha Wati teh? Ceuk Cep Iwan bari ngalesotkeun Wati tina tanggepanana. Abdi Wati. Nu dipaling ku raja ieu guha. Nu maksa bade mibojo ka abdi. Nuhun aya nu sumping ka dieu ka guha. Abdi munut pitulung we. Abdi canak ku engkang. Ceuk Nyiwati pareukum dangu bari cuma limba nampo panona geus carindul beungeut celong awak haropak. Wati. Eta Cep Iwan ngahuleng keneh. Sedang nu diteangan mah teu kapanggih kari-kari ayeuna hasil rabat awewe nu sejen. Tapi ceuk pikirna perlu oge ditulungan. Nyayu atuh muntang Kang. Ayo. Sok ayo. Ceuk Cep Iwan bari culang cileung sieuneuun kapargo ku setan guha. Teu talangke eta Nyiwati muntang kana leungeun Cep Iwan. Ku Cep Iwan gancang dikaleng dibawa kaluar ti segogan. Barang geus kaluar tina segogan terus gupuy gapai kaluar muru lawang guha. Sok. Aduh, poek kitu nyi euy. Mohon. Bari dia geuna. Oh, hati-hati kan. Naleueur. Iya. Ayo, sok. Kakak dia muntang. Sok. Karek mampahna sing apik aing nya. Sok karek. Mohon kan. Rat tinggalan yuk. Nyai, mampahna bilih ka bujung ka pergo ya. Ayo. Mohon. Nanging abdi mah leus tuur kan. Ieu dari kerem tos kana 2 minggu nahan ku si raja setan tah. Hah? 2 minggu? Mohon. Ya atuh. Urang pangkone kungkang ya. Bari teu ngadago walonan deui kiriwi eta Nyiwati diangkut eta, dipanggul kawas mangku budak orok bae. Durug-dug manehna dibawa kaluar, beuki deukeut kana lawang guha, beuki teg-tegan hatena sieun kapergo ku raja setan. Mangkaning poek hese ngotekeun curug-curug acan. Barang geus rek nepi ka lawang guha, kadenge ngagerendang 2 sora anu boga guha teh. Waduh. Akang hando, Akang Mayo. Duh. Iya tuh dah baguan akang teu buru-buru mere beja ka abdi. Aduh. Kayu bae ayeuna mah urang ka jero deui ah. Kene ku Akang dik akalan deui tah mah. Mun tadi mah tah. Oh atuh Kang. Nya Kang urang akalan we tuman kitu mah. Yah, urang taeun ngolos Siwati kawin kuduaan. Ayo sok. Ayo ah. Tapi urang anggur urang kasaung anu dilebak tuh. Da pasti mantongna ka dinya manehna teh. Oh gitu. Teang bae. Heuh teang we lah.
Ayo tuh, ayo. Para warikom dangu maranehna tetulus asup ka guha. Boro Cep Iwan jeung Nyiwati geus ngayak-yak we sieuneun. Komo Nyiwati mah geus diperkat buntang kana beuheung Cep Iwan. Alhamdulillah. Tetulus geuning Neng. Ayo Neng urang keluar ayo. Hayu Kang. Ceuk Cep Iwan bari maju deui. Nyiwati tetep keneh dipangga sarta buntang kana punukna. Datang keluar mah teu karasa poek teuing malah karasana caang. Dumeh tinu kacida poekna. Ti jero guha kaluar teh tur deui bentang-bentang di langit ting kaletip. Mapah we teh dieu mah atuh lalaunannya. Wat. Ayo Mohon. Mangga Kang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aya naon Kang? Nyiwati gancang buntang deui kana leungeun Cep Iwan disangkana aya naon-naon deui. Sane engkang mah eta nunda anggean eta di saung anu itu tuh nu di lebak. Cilaka moal teh sakabantun. Margi setan-setan teh kadarinya. Kumahanya. Ceuk Cep Iwan bari ngareret ka Nyiwati. Alah. Sawios teuing Kang atuh tong dicanak. Bili urang dirarowek deui engke. Sawios da di abdi oge aya kangge salin engkang mah. Tilas pun lanceuk kapungkur-kapungkur. Ceuk Nyiwati bari merod ngajak lempang deui buru-buru. Tilas tuang raka teh nah caroge gitu maksudna. Sumohon Kang. Pan adi tadi kantunkeun maot ku pun lanceuk. Parantos sataun kirang. Oh. Nuhun atuh ari aya mah engkang bade nambot gitu. Nyesok tungtun Kang abdi. Sieun labuh. Ceuk Nyiwati bari muntang kana cangkeng Cep Iwan. Para warikom dangu beuki lebak, beuki rada oge caang malah nepi ka tegalan anu lenglang. Gebrai bulan ngadadak nembongan, tapi kakarasa pasi. Ret Cep Iwan ngareret ka Nyiwati. Kakara teg hatena karasa aya sureserna di puntangan cangkeng ku Nyiwati teh. Sabab ngelemang beungeutna nu lemes jeung potongan anu hade kasebutna ya jalma geulis balaikum dangu. Ngan henteu ari sarua jeung Amirah mah ukur ampir Sri. Kang, Kumanyi. bingung abdi mah. Nyiwati nyarita halon pisan sarta neuteup ka Cep Iwan. Ret Cep Iwan ngareret. Lenyap hatena ngalenyap asa patapung jeung Amirah bae. Sasaredetan hatena sarua bae jeung waktu ngagandengkeun Amirah. Bingung kunaon Wat. Upami abdi wangsul deui ka lembur, pasti si setan guha teh nyerusul deui. Mangkaning sok maling tengah wengi ereng-erengan. Oh. Kayak atuh kumaha tuh. Kitu walon Cep Iwan. Ingat kana beja yen sok ngaranjah ka pilemburan, sedang urang lembur taya anu nguntupan ngalawananana kasebut tage setan. Ih. Aduh kumaha atuh Nyi. Sedang tadina engkang hoyong nambut anggean teh Kawati. Tilas caroge anu maot teh manawi cekap eta oge. Nya cekap teh cekap oge panginten ambut teh da piraku. Kayak ukur kolor wungkul kanaman mah ya indah. Asa janten Tarsan. Mohon, Mohon kumaha. mohon kawit nama tadi teh abdi ge nyangkit teh akang teh Tarsan. Oh. Wong teu awo kitu janten sanes. Sok euy. Mohon. Aduh. Kumaha teh sawengi ieu mah engkang teh kerasa bubuligir. Ya itu aya di madak piraku kunaon atuh. Piraku kedah kadabal acuk ku daun cau. Biasa Aduh. kitu. Nyatet biasa atuh. Piraku digarek 17-an Tuh, tadi kita buligir Yos kolor ya. Astagfirullah. Naon? Eueuh. Kitu para warikom dangunya cek Nyiwati bari tambah neuteub sorana halimpu. Bulan sapasi nyinaran dua beungeut anu masing-masing silih-silihkeun rupa. Nyiwati ngarasa yen nya ngaku ina hatena eta Iwan teh kasep katingalina manis
Pakulitana koneng, kumis hideung ngejiripit letik buur galing awak bang-bang. Irungna bangir. Sakararetan jiga-jiga terah menak atawa jalma nu aya harakatna. Atuh Cep Iwan ngaku dina batina yen nyiwati teh awe geulis randang ora ngan boga hanjakal hatena masih midua sabab keur kabungbulengan keneh ku Amirah anu leuwih geulisna. Maksana kumaha pang engkang kedah uguligir sawengi ieu teh wat maksana dibuka sadayana itu. Sanes atuh Kang. Itu tuh Kang di lembur ieu nu katawis pang pasirna ti dia tuh. Oh, mana? Itu tuh. Mana? Itu. Neng, Iwan mah teu bisa nempo dituduh-tuduh gitu, teu lagi anu dina mobil eta teh teu diwaro. Beda ieu beda. Katawis. Oh, mohon. Tah, lebakeun eta pasir teh. Di tuna kulon aya ti lemburan. Nu kalintang ageungna kasebatna Dano. Tidinya abdi gaduh baraya. Malih mah masih deheus keneh. Jenenganana Asmita. Tabih nama kantenannya kitu. Kana pidongkapeun teh pas subuh. Da lempangna disarengan ku abdi nu sakilung sena. Etang ngungsi bae Kang. Engke Kang ge ngiberan ka pun bapa kalih pun biang. Di nu di lembur tangtos ngajurungan putra namang Asmita bae supadosna deui kitu. Pun bapa pun biang oge sina sami-sami we ngarungsi ka ditu ka Dano. Kang ge anggean tong salempang ku abdi dipangnambutkeun. Kitu. Oh, jadi orang teh kedah menuju ka lembur itu. Ayo taya wagelanana, ayo. Pokona engkang tiasa ngajajabkeun wati duwi ka ditu kalayan engkang tiasa nambut anggean geusan ka Bandung heula. Barang sadinten mah kitu lah. Margi kedah mulangkeun deui anggean saderek wati. Engkang ngabantun heula anggean engkang di Bandung kitu masana. Ceuk Cep Iwan bari netep Rupanjiwati anu geus carindual. Nah kitu mah tuh. Mangga tuh Kang. Supados dongkap ka ditu rada wangi keneh. Ulah kasiangan. Margi izin. Mohon, ayo. Kitu parekom dangu, Wati ngajak lempang deui ka Cep Iwan. Mangga tuh Wat. Sok muntang bae ka engkang atuh, bilih geubis mah. Sok tah kana cangkeng engkang sok aya. Ceuk Cep Iwan bari ngaleng kana tak-tak Nyiwati dumeh karunyaeun bisi labu. Karawak Nyiwati muntang pageuh naker kana cangkeng Cep Iwan. Maranehna lempang mudun kalebak diiringkeun ku angin gunung anu humiliwir ngagalasar kana punuk jeung buuk nu keur lempang paajang-ajang. Karasana tiis nyecep komo pikeun Cep Iwan nu teu make baju. Sakapeung-kapeungeun angin nebak samping ngagalasar kana bitis. Sampingna muka borelak kolenyai bitis mojang katojo sinar bulan. Aduh, Waalaikum dangun. Meneran kareret ku panon anu gireun. Seret lenyap kawas anu disamber kilat patit. Ratu Keraja Jantung. Aduh, betis. Teu sangka Wat, engkang bakal tiasa nulungan kawati anu nandang ratali di Guha Jurig. Oh, mohon. Semohon atur nuhun Kang. Keun abdi ge moal hilap kana jasa engkang. Tur hoyong ngabales budi engkang nu sakitu ageng jasana. Nu ku abdi dianggap hiji pahlawan. Ceuk Nyiwati bari tungkul parekom dangu sarta jongjon laleumpang. Aduh, naon anu bari paparinkeun ka engkang ku Wati? Renawati aya maksud ngabalas jasa engkang teh. Ceuk Cep Iwan eta bari ngareret sarta imut ngagelenyu. Wati ngadilak bari keom tuluy tungkul deui sarta pokna kieu. Duka atuh. Naon ya cakara. Eta keur paleumpang. Doh. Kumaha Wat? Geuning teu puguh Wati mah. Kumaha upami ku engkang dipunut artos 1 juta? Eta ceuk Cep Iwan parekom dangu bari ngareret di barengan imut. Atuh ti mana artos saja tak kitu mah. Paling ge masrahkeun beheung we mangga bari dikumahakeun. Sanaos bari digorok mangga tah harta banda mah puguh jami miskin. Ceuk Nyiwati bari ngasongkeun beheungna. Aduh. Entong. Kitu sotenan banyo atuh. Banyo Wat. Piraku engkang kedah nyuhunkeun buruh tina jasa mah pamali. Sumuhun naha atuh. Ya engkang mah geuningan.
Kitu. Naon eta teh Kang? Naon kumaha? Nya naon anu dimaksud ku Kang teh? Semohon kapan jasa engkang gitu. Assalamualaikum dangu. Dua jalma nuluykeun perjalanan. Sejang lalana nyungsi pasisian. Tapi aya oge maksudna Cep Iwan payalian itung-itung bari nyungsi atawa neangan daratan Amirah. Sugan di mana wae ayana. Kakara marihna inget deui kana lalakona waktu ti Bandung ka dieu. Nya ieu teh engkang teh Wat. Naon deui Kang? Sanes engkang teh nuju milarian adik engkang. Ngaranna teh Amirah. Istri adik engkang teh. Wat. Kapungkur kabur ti Bandung. Dugi ka ayeuna teu acan kapendak kitu. Oh, Tuang Rai. Mohon. Oh, Amirahnya. Mohon. Sanes anu ieu rupina teh jangkung alit, jangjing alitnya. Dina damisna aya karang alit nanging hirup. Karang teu hirup sih teu nya di dinya we kitu. Maksud teh hirup teh sanes kaitu ka dieu kitu. Pira ku aya karang ka ditu ka dieu? Maksudna hirup kumaha? Nya karang hirup nah pokona mah benten. Rupina umyang, rambut galing muntang, bawa ti kudrat. Tah. Upami gumujeng kentit katawis dina damisna dua nananya kempot gitu. Duduh. Wati geuning uninga. Mohon kapungkur aya sareng hiji sepuh jenenganna teh Mang Endil. Malih dikukut ku Mang Oji nu jadi RT di lembur abdi. Nanging ayeuna teu aya minggat deui parantos lami duka ka mana. Malih minggat nage ngantunkeun Mang Endil. Mang Endil teras milarian. Kitu deui duanana antawis dipilarian sareng milarian dugi ka ayeuna teu acan aya wartosna. Minggatna Amirah sateu acana abdi dipaling ku Raja Guha gitu. Aduh, kekutan. Nya ayeuna mah tuh bari sakantanan we milari adik engkang nya Wat. Mamana Uyan ari leungitna di daerah ieu mah kitu kalambur itu teh manawi kaburna kitu. Oh, nya mangga atuh. Ku abdi ge diantar milarian mah. Mangga. Tembak Nyiwati bari terus laleumpang deui nuju alas danau anu pernahna di suku Gunung Guntur. Balebat di belah wetan ngempur lir emas sinangling, hurung mancur cahyana sumirat. Di pilemburan hayam raong kongkorongo, patembalan saban lembur dar dirdur sora bedugna ting haleuang sora nu adan. Kadengena matak nambahan kaketir. Nu laleumpang ngalalana harita kakara nepi ka daerah danau. Maranehna terus lempangna dilepas ke belah kulon nepi ka hiji pasawahan anu pernahna deket Gunung Putri ku urang dinya disarbutna teh Cibentang. Ai geuning Wat. Ieu teh parantos subuh. Paingan urang arah sacangkeul lempang ti Gunung Harumah nepi ka dieu di tempat ya. Geus pasarandog deui ya. Jeung hiji gunung ya. Mohon. Teleres Kang. Adi makantun lungse bae. Untung tiasa oge lempang tebih. Maklum parantos dikurung di jero guha. Setengah sasih lamina. Memang ari tadaeun mah dipaparin ku eta Raja Guha teh.
nanging beroraah teuing hayang barang teda ukur tambi kosong bae. Cek Yuwati bari sorana menigeus jero naker. Aduh, nya tangtos bae atuh. Bujang-bujang sakitu lamina dalah engkang pribadi ti kamari teu acan medak sangu duwi ka ayeuna parantos karaos leus lungsena. Duh. Umi teras kahijina melaan dulu renu kabur mah. Kaduana melaan Wati gitu ieu duh. Cek Cep Iwan bari ngarandeg terus mencerong Gunung Putri anu katingalina manis. Gunung letik tapi mani monclot. Mohon Kang. Teu kirang-kirang abdi ge nganuhunkeun. Kana kasayaan manah engkang nu sakitu belana. Tur sanaos disebatna anyar pinang ieu oge. Nanging abdi teu asa tumar rumpang sanaos nembe pendak sakali ieu. Dina kaayaan abdi batan sakieu. Nasib teh bet mahiwal tinu sanes. Kalakonan dirawujurik. Upami teu sareatna pitulung ku engkang abdi moal aya harepan tiasa kaluar tina lebet guha. Bawa abdi nangkarak baeud paeh di jero guha. Cek Nyiwati parekom dangu bari nyurucut cipanona ting gurilap katojo bulan. Kewajiban hiji jalmi atuat. Sareng saha deui silih tulungan teh. Nanging sareng papada deui apaan? Eta mah aya milik Wati sareng milik engkang tiasa nulungan kaayaan salamet. Mung engkang kantun saji deui nyaeta milarian nu jadi adi kitu. Cek Cep Iwan tetep ngakukeun adi ka Amirah teh sabab dina hate Cep Iwan ngarasakeun bisi jadi jaheut hate Wati nu jiga aya harepan ka manehna lantaran beda keretegna. Dupi maksud engkang pada teras milari heula tuang rai kitu. Atanapi urang ka bumi Mang Asmitanya eta nu ku abdi disanggemkeun tadi teh. Tanya Wati bari ngareret sarta neuteup ka Cep Iwan. Aduh rupina mah urang ka bumi tuang saderek wae heula. Engkang teh tiris. Atuh bade nambut baju bututan oge wios. Da aya harapan teras ka Bandung deui mah teu acan tangtos enjing pageto. Margina deui engkang hayang ngalaksanakeun tujuan nyaeta milari nu jadi adi. Boh manawi ku engkang bade dipilari ka gunung eta tah gunung alit eta. Cek Cep Iwan bari nuduhkeun ka Gunung Putri. Teuing kumaha hate Cep Iwan bet karasa jorojoy hayang ngajugjugan eta gunung. Nya teras bae Kang. Manawi moal kiat batan sakieu tirisna kawan tu hawa danau mah hawa gunung langkung-langkung ti pilemburan di nu handapeun Gunung Haruman. Malih mah ulah maksa anjeun mimilarian ayeuna-ayeuna. Kaemut ku abdi engkang sawewengi teu kulem bilih puyeng. Engkena jadi penyawat di perjalanan. Di mana bumina tuang saderek lewat? Kedah wangsul deui ka Pangkar. Margi ka Langkung. Tadi abdi linglung. Bet emot-emot palih dia. Kaliwatnya. Da tuh fokus deh. Nya capek mulanya. Nya. Oh, jadi kedah wangsul deui nya. Mohon Kang. Tapi mau dicuriga gitu orang dongkap wayah kiwari kalayan engkang kawas nu gelo dibubuligir kieu doh. Moal atuh Kang. Nya abdi sajawa nama tangtos bakal dipikaheran. Nanging upami parantos diterangkeun ku urang ka aranjeunna tangtos bakal malik mikawalas paling-paling ge. Cek Nyiwati bari ngadalekan sanajan subuh keneh katinggal gurilapna panon anu herang kawantu kasinaran bulan. Oh, nya mangga tuh Wat, urang enggak ka mina Mang Astina teh. Asmita Kang. Oh, Asmita nya manawi teh Astina. Sanes. Oh iya, urang ka bumina Mang Asmita teh gitu. Engkang teu kiat ku tiris ya. Mung omat kedah diterangkeun ku Wati nya. Da engkang mah anyar pinanggih tangtosna oge isieun bade sasanggem ka aranjeunna kitu. Nya kumaha abdi we atuh Kang? Tong seueur saur mangga urang ngareuyeuh we. Oh, ayo atuh Wat, ayo. Ieu teh nu kasebat daerah danau teh kitu Watnya. Mohon. Disebat danau we ku urang landeuh. Nu mung aruningaeunana lembur danau.
Nanging rupi-rupi nambil lembur mah di dia oge. Tah danau mah ieu anu sajumpluk. Atuh ieu nu sisi jalan lembur los ngaranna. Los. Mohon los. Dupi lembur nu bade ku urang di jugjug eta Cidampit. Kitu teh Mbak Nyiwati bari terus lempang sarta leungeunna teu lesot muntang kana leungeun Cep Iwan. Duh. Ni seueur atunya lembur teh. Di dieu oge ya. Mohon. Kan tenan jabina tinut kasebat pieu ku abdi aya deui. Tuh. Di sisi gunung itu tuh lembur gombong. Oh, gombong. Teras ke kulon cepet mendak deui lembur patrol. Aduh, ini apa geuningan Wati mah? Mohon kantos janten ieu Naon? ante kapungkur abdi mah urang dia tukang. Oh, manawi teh. Tah ayeuna teu karaos Oh, tos duwi ka Cidampit. Urang ka Mang Asmita we teh. ayo. Di dia makang manci subuh kieu. Bah pamagetna boh istrina moal aya di Barumi. Nah gitu. Piraku kedah ka Karbon subuh-subuh mah. Sanes. Tuh geuning reang tuh ngecakeun dongengna. Euleuh para warikum dangu. Rupina urang cageuk heula ieu. Dongeng nyambung dina jejer setan Guha Samprani bagian kaopat. Kumaha salajengna? Mangga lajengkeun teras manco kana ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Satu acana ditutup singkuring kalih reng-rengan Capruk Radionet sejang ngawiljengkeun boboran siam tahun 1440 genep Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi ibadah urang salami sasih saum anu kamari aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge ngabuahkeun hasil dina bulan-bulan anu bade dongkap. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para warikom dangu sim kuring tekendat teu dihapunten tinang tos seueur kakirangan sinareung kalepatan dina bidang kencariosna. Namung sim kuring teu kendat-kendat miharap pamugi aya sakudak sakedikna sasiereun sabeunjeureun mangpaatna hikmah utami mah hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun dina kanal Capruk Radionet. Urang patepang dangu dina konten salajengna nyaeta Carpondong Sun nya. Sim kuring hijamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.